Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya di mana bae ayana. Alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui di acara anu maneh dongeng Sunda ditepasna dongeng Mang Otong channel. Mugia urang sadaya aya dina panang tayungan Gusti nu welas asih, dipasihan yuswa nu panjang, rejeki nu ageng, tur ditebihkeun tina sagala balai atanapi musibah. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kadulur dangu sadaya anu satia manco, satia ngadangukeun dongeng-dongeng emang, tur satia hadir dina kolom komentar ngarojong nanjeurna channel dongeng Mang Otong. Oge kanggo dulur dangu sadaya nu nembean pisan nepangan channel emang, mangga di subscribe heula supados kenging notifikasi atanapi pemberitahuan lamun emang ngalajengkeun pedaran-pedaran dongeng, dilajengkeun Noel tombol loncengna oge gambar jempolna, teras curat coret di kolom komentarna, diserkeun atanapi dibagikeun saseueur-seueurna dina media sosial dulur dangu sadaya. Hai tot. Hayu urang teraskeun cariosan nu katunda dina jejer carios Dedemit Leuwih Buyut Iasana Kidagar bagian ke-11. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Mang Ukri melenyun udud bangun nikmat naker, bari diselang nyuruput cikopina. Sanes kan? Salian ti sono bilih aya pamaksadan anu sanesna, mangga bae sanggemkeun ka abdi kan? Ceuk Mang Ukri anu geus ngajudi, lamun Mang Kosim lain tamu tamalaku, tapi pasti boga tujuan anu tangtu. Kieu Mang Ukri, urang teh apanan sosobatan geus lila, sapapait sama manis ti baheula. Tah kuring teh ngahaja datang rek menta tulung ka Mang Ukri. Ti mimiti poe isuk mah wayahna Mang Ukri jeung rombongan Mang Ukri bantuan kuring. Ceuk Mang Kosim tuluy nyelang heula nyeuseub ududna. Ngabantosan naon maksad teh kan? Tanya Mang Ukri. Mang Ukri api-api, padahal mah manehna surti sarta geus bisa neguh kana pamaksudan ti Mang Kosim. Sabab geus sababaraha kali Mang Kosim teh ngajak manehna pikeun ngagabung digawe jeung Mang Kosim sarta ngajual hasil kebona ka Mang Kosim. Kieu Mang, wayahna Mang Ukri bantuan kuring. Mang Ukri oge apal meureun, lamun beuki ka dieu usaha kuring beuki maju, beuki loba patani anu ngajual hasil panena ka kuring, jadi pagawean beuki loba. Rombongan Mang Hasan teu kabedag lamun kudu sapoe manen jeung meresan hasil panen di tilu tempat sakaligus. Tah
Wayahna kuring menta bantuan Mang Ukri. Sangkan rombongan kulina Mang Ukri digawe ka kuring. Mang Ukri ngahuleng sakedeung tapi telila pok manehna ngawalon. Duh, kumaha atunya? Abdi teh datos biasa didamel ka Juragan Barkah. Teraos pamingalih kitu bae ka Agan. Kajaba panginten Juragan Barkahna tos teu butuheun katanagi abdi sareng barudak. Enjing ge tos dipesen piwarang manen kebon engkol anu dipalih kaler abdi sareng barudak teh Gan. Doh, Mang, ulah kitu atuh. Amang teh sebenarna keberatan naon ku Juragan Barkah. Tiap dititah gawe ku kuring teu pernah daek. Naha bayarana kiwari mah ditaekeun Mang. Mang Ukri kari nyebutkeun bae hayang bayaran sabaraha. Upah manena rek harian, rek borongan, kuring mah siap satuju bae. Mang Kosim sigana rada keheul sabab unggal-unggal ngajak gawe ka Mang Ukri. Jawaban kitu bae teu pernah daek. Ah, bayaran mah umum cara biasa bae Gan. Saleresna mah ku ayana Agan ngabandar sayuran di Lembur Sugih Mukti. Abdi mah tos kalintang bingahna. Sabab harga sayuran sareng palawija janten ngaronjat. Komo Agan mah pan hargina sae pisan mung bae. Mang Ukri ngarandeg sakedeung nyaritana. Ngan bae naon Mang? Kaberatan naon amang teh sebenarna? Pok we nyarita, ulah asa-asa. Rek menta gaji 2-3 kali lipet ge. Tibayaran si Barkah, kukuring bakal dibayar Mang. Sanes ngeunaan artos ieu mah Gan. Saleresna abdi teh tetega upami dugi kaninggalkeun Juragan Barkah. Margi kalah kumaha oge apanan Juragan Barkah teh baraya abdi. Walon Mang Ukri. Naon? Dedengean teh Ari Barkah dulur Mang Ukri. Mang Kosim katempor ruas jeung heran. Tarangna rada kerung. Kek. Tisaprak iraha Mang Ukri jadi barayana si Barkah. Apanan Mang Ukri mah asli urang Sugih Mukti. Sedangkeun si Barkah mah apanan jelema nganjor. Jalma pandatang ti Sumedang. Akina Juragan Barkah teh adi lanceuk sareng aki abdi Gan. Aki Deeng nyaeta akina Juragan Barkah teh. Kapungkurna mah urang dieu mung bae sawaktos tahun 50-an ngumbara ke Sumedang. Nyakenging jodoh urang Sumedang. Janten tetep tumetep di ditu. Janten Juragan Barkah teh kapi adi abdi saleresna mah Gan. Oh, kutan kitu. Mang Kosim unggut-unggutan dina hatena ngagerentes. Kaharti ayeuna mah kunaon Mang Ukri kekeh pikekeh ngabelaan si Barkah. Rupana mah maranehna teh baraya. Terus kumaha tawaran ti kuring Mang? Nah mamang kekeh moal digawe ka kuring. Ceuk Mang Kosim deui bari neuteup ka Mang Ukri. Moal tiasa panginten Gan. Milari anu sanes bae Gan. Bogo, nu sajana mah geus digarawe ka kuring Mang. Kari rombongan Mang Ukri hungkul anu can gabung teh. Duh, kumaha atuh Gan? Saur paribasa ge buruk-buruk papan jati Gan. Teu sae abdi ngantunkeun baraya komo ayeuna dina kaayaan nuju morosot usahana Gan. Pasti morosot na Mang. Sabab ku kalakuanana sorangan. Beli hasil panen murah
kapagawe medit miri kicit jeung etangan pisan dilalila ge pasti pada ninggalkeun jalma kitu mah. Saena mah Agan sareng Juragan Barkah teh ulah saingan teuing gan, tapi langkung sae kerjasama bae. Pami Agan nuju teu gaduh sosin, sedangkeun Juragan Barkah nuju seueureuh sosin, atuh tiasa apanan Agan nyandak sosin ti Juragan Barkah. Pon kitu deui samulihna pami Juragan Barkah nu teu gaduh engkol atanapi bonteng, Agan nuju gaduh. Juragan Barkah tiasa nyandak barang ti Agan. Pan katinggalna teh guyub sareng tiasa majeng sasarengan. Cadu kuring kerjasama jeung si Barkah. Si Barkah mah araheunana sakedeung deui ge manehna mah bangkrut, tuluy jadi jalma sangsara balangsak. Katulah ku kalakuanana sorangan. Duh, ulah kalangkungan kitu nyarios teh gan. Kaleuwihan kumaha? Kuring mah nyarita saanyana Mang Ukri. Mang Ukri oge apanan apal kalakuan si Barkah kawas kumaha salila ieu. Enya, tapi da teu sae gan ngagogoreng batur teh. Komo payuneun dulurna. Mang Ukri rupana mah kasinggung ku kecapan Mang Kosim. Kalah kumaha oge ngadenge dulurna dihina jeung dicacampah mah Mang Ukri teh jadi kahudang rasa ambekna. Oh, anjeun teu tarima lamun si Barkah digogoreng. Da manehna mah pantes digogoreng ge, sabab luyu jeung kalakuanana anu sombong sarta telenges ka batur. Enya, tapi ulah ngagogoreng di hareupeun kuring atuh. Mending ge ayeuna mah sorangan geura balik sim, bisik kuring kebeak kasabaran. Mang Ukri cengkat tina diukna, nyaritana anu tadina sopan jeung leukeuy teh harita mah teugeun bari nyebut ngaran ka Mang Kosim, teu nyebut Agan deui. Hargeuning anjeun teh saruana jeung si Barkah Kri, kase mah kalah kangusir. Mang Kosim oge cengkat panonna neuteup ka Mang Ukri. Semah nu kumaha heula, tita tadi kuring nyopanan semah, tapi semahna teu bisa ngahargaan nu boga imah. Rek balik atawa moal ieu teh. Mang Ukri nyorongot bari nulak cangkeng. Mang Kosim teu wani ari kudu gelut jeung Mang Ukri mah, sabab manehna nyaho Mang Ukri teh jago kana main silat. Di lembur sugih mukti mah minangka keamanan lingkungan Mang Ukri teh. Mang Kosim teu nyarita deui, manehna langsung ngalengkah kana motor Vespana, tuluy motor diselah. Saterusna motor ngageuleuyeung indit ninggalkeun pakarangan imah Mang Ukri. Bari tumpak motor Mang Kosim hatena ngarasa keuheul jeung gendok pisan, sabab kakarak harita manehna anu dianggap jalma pangjegudna di lembur sugih mukti ditampik sapajodogan niat hadena ku Mang Ukri. Malah mah meunang panghina sabab diusir sacara kasar ku Mang Ukri, pedah dirina ngagogoreng Juragan Barkah. Awas ya, karidagoan wawales ti aing. Maneh nyatana dulur si Barkah sarta melaan jalma bangsat eta. Anjeun geus ngahina jalma pangjegudna di ieu lembur. Disebakeun sia malam Jumaah kliwon hareup mah maneh teh Ukri modar sia tuman bari nage. Maneh anu jadi cucuk rungkang panghalang aing dina ngarubuhkeun si Barkah salila ieu.
rasakeun siah moal lila deui ge anjeun bakal modar. Mang Kosim ngocomang sorangan dina jero hatena. Tekadna buleud rek nyebakeun Mang Ukri ka siluman buhaya nu jadi puhitanana. Sabab pikirna salila aya Mang Ukri dirina moal bisa pikeun ngarubuhkeun Juragan Barkah dina saingan usahana. Sabenerna mah bisa bae Mang Kosim teh nyabakeun Juragan Barkah ka siluman buhaya puhitanana, tapi ku sabab dendamna Mang Kosim hayang nempo Juragan Barkah sangsara heula kawas dirina baheula. Juragan Barkah kudu kasiksa ku katunggaraan hirup jadi jalma masakat, kudu nyaksian jalma anu baheula dihinana jadi jalma berat beunghar, sedangkeun Juragan Barkahna jadi jalma sangsara kadungsang-dungsang. Teka catur di jalana Mang Kosim geus tepi ka pakarangan imah gedongna nu digawe mengkeutan sarta ngarungan hasil panen palawija masih rame. Sanggeus nyetandarkeun motorna, Mang Kosim langsung asup ka imah. Manehna diuk dina kursi males di tengah imah, bari panonna neuteup ka jauhna ngaliwatan kaca jandela. Kunaon Kang? Mani lesik kitu? Aya Mang Ukrina? Ceuk Bi Anah anu harita datang nyampeurkeun bari nanggeuy baki nu dieusi ku citeh panas jeung goreng peuyeum sapiring. Sawaktu ngadenge sora motor salakina, Bi Anah anu keur gogoreng di dapur gancang nyieun ci enteh sarta miringan goreng peuyeum. Aya si Ukri mah teu ka mana-mana, tapi hese jelmana mah tanggul, walon Mang Kosim. Bari nunda goreng peuyeum jeung ci enteh kana meja, Bi Anah nyarita deui. Ceuk Anah ge ulah dipaksa Kang, keun we da batur ge boga kahayang sorangan. Rek gawe ka urang syukur, rek ka Juragan Barkah teu nanaon. Loba keneh jalma nu hayang digawe mah Kang. Lain masalah dipaksa atawa teu dipaksa nah. Manehna nerangkeun lamun embung gawe ka akang teh kusabab manehna ngaku dulurna si Barkah. Cenah akina jeung aki si Barkah teh adi lanceuk. Ya komo ari kitu mah pastina Mang Ukri leuwih satia ka dulurna Kang. Keun ulah dipusingan teuing Kang. Neangan dewe jalma sejen Kang nu daekeun gawe ka urang. Loba nu hayangeun gawe manah. Tapi salila si Ukri melaan si Barkah, rombongan kulina digawe sarta setor hasil kebona ka si Barkah. Si Barkah moal bangkrut nah. Urusan rezeki mah geus diatur ku Gusti Kang. Ulah hayang ngabangkrutkeun batur. Eta teh dolim. Ngaranna Kang paur bisi malindes ka diri urang sorangan. Urang mah syukuran we geus dipaparingan kakayaan sakilobana. Coba bandingkeun jeung kahirupan urang baheula. Mang Kosim ngahuleng. Tadina mah manehna rek nyaritakeun ngeunaan Mang Ukri anu ngusir dirina. Tapi nempo galagat pamajikanana anu kalahkan nyalahkeun bae dirina, Mang Kosim jadi ngabatalkeun niatna. Manehna bakal nyidem eta rusiah cukup dirina bae jeung Mang Ukri anu nyaho.
Nya menggeus akang lapar. Jengkol ngorayah keneh lain. Aya Kang, aya belum peda deui Kang. Anah tadi nuli tibiti kayak urang nyambel heula nya. Akang mah moal ngadahar peda. Daging kere aya keneh teu nah? Aya Kang, ngahaja disesakeun keur akang. Da akang mah tara daek dahar jeung lauk. Belut bae ayeuna mah akang teu ngadahar. Kunaon sih Kang? Padahal mah heubeul akang teh resep pisan kana lauk baseuh teh. Nyaeta salah. Matapna heubeul akang sangsara bae. Sabab sok ngadaharan lauk baseuh. Apanan akang teh wadal pe Jumaah. Ari Jumaah teh wetona cai. Kusabab eta sakabeh nu hirup di cai sakuduna ulah didahar ku akang. Sabab kaasup makhluk baraya eta teh nah. Ceuk saha eta teh Kang? Ceuk wangsit di karuhun. Menggeus gancang nyambel ka itu. Bari goreng kere dagingna. Bi anah teu baha manehna gancang ngaleos ka pawon pikeun nyieun sambel jeung ngagoreng kere daging. Poe ganti poe karasana maneh nyarelek gancang pisan. Kitu ari betah hirup di alam dunia mah. Sanajan susah, sanajan senang, waktu teh teu karasa terus ngurangan. Nah ngurangan lain nambahan, sajatina mah ngurangan, sanajan etangana mah beuki loba. Sabab urang bakal beuki deukeut kana poe akhir. Poe panungtung di mana ajal bakal ngajemput. Dunia ge bakal pinanggih jeung poe akhirna, nyaeta kiamat kasebutna. Wallahu alam bisawab. Harita malam Jumaah kliwon geus datang. Ti sore keneh Mang Kosim geus nyiapkeun susuguhan sapuratina pikeun bawaeun ka saung di kebona. Tempat anu maranti manehna nepungan puhitanana anu disebut ku Mang Kosim Kanjeng Dewi. Nyaeta Dewi Makarawati, siluman buhayan nu ngageugeuh leuwih buyut walungan Ciwidey. Kang, rek ngendong di kebon deui? Tanya bi anah bari nyamperkeun salakina anu keur memeres susuguh dina nyiru badag. Enya, walon Mang Kosim pondok leungeunna sibuk natarujakeun jeung kembang 7 rupa anu diwadahan kana tekoran daun cau. Rek nepi iraha akang nyuguh di kebon teh Kang? Salila nanah. Emang nakunaon nyaneh nanya kitu? Heueuh, lain kunaon-naon Kang. Ngan bae ceuk cara mah Ustad Hasbullah sawaktu ditanggap dina hajatan ceromlah. Cenah mah nyuguh teh teu meunang. Komo tujuanana pikeun pepenta berkah atawa pepenta milik. Sabab eta teh dihukumana sarua jeung musyrik, sirik alias ngaduakeun Gusti. Teu meunang lamun tujuanana kitu mah. Apanan akang mah tujuanana oge ngahormatan karuhun akang anu geus ngadegkeun ieu lembur baheulana. Barina anah nyuguh mah adat budaya anah anu geus aya ti baheulana. Saha deui nu bakal mumusti sarta ngamumule adat jeung budaya luluhur lamun lain urang minangka anak hincuna. Tapi na Kang, menggeus ulah ngajak adu renyom. Kebiasaan nyaneh mah ari sok ngajak
debat teh kawas politikus bae angguran bantuan akang kaitu nyieun ci kopi pahit cai susu jeung ci enteh digebes kitu mah bi anah teh gancang ngaleos ka pawon sanajan hate leutik nama teu pati panuju kana kalakuan salakina tapi minangka saurang pamajikan bi anah teh ngarasa kudu tumut nurut ka salakina dasar nama bi anah teh saurang pamajikan anu nurut sarta kumaula kanu jadi salaki timimiti kawin ge bi anah tarabaha kana panitahna Mang Kosim wanci sareureuhna budak Mang Kosim kakarak indit ka kebona bari mawa susuguh manis sanyiru pinuh aya tumpeng bakakak hayam rampe kembang 7 rupa opieun rujakeun dawegan surutu tepoho mekel menyan bodas sagede peureup ngahaja inditna kapeutingnakeun ngadago lembur sepi sangkan teu loba anu nempo sarta tumanya di jalana Eleuh hai tot waktu senatanya kapan dulur dan sadaya emang cekapkeun heula ya cariosan semet dieu mugia urang dipasihan yusua nu panjang tur barokah meh tiasa patepang dangu deui di cariosan nu salajengna hatur nuhun sawangsulan deui ka sadaya dulur dangu anu tos satia ngarojong channel Emang oge emang nyuhunkeun hampura anu saageng-agengna tina ucap kecap bahasa Sundana oge tina cara emang medarkeun dongengna di episode nu ieu emang bade ngilikan atanapi sunggal senggol sahabae anu hadir anu satia curat coret dina kolom komentar aya sahabaenya coba ditingali dulur dangu sadaya aya Mang Darma Waalaikumsalam kakak duha punten nembe absen hadir tos uih ngurak mani sadinten hahai tot wilujeng wengi wilujeng rehat kakak tesawios Mang mangga asa nama ieu sonten ieu mah makan besar ieu mangnya mam sareng belut atur nuhun Mang Darma aya Ki Dagar Ki Guru andekak sila dipalih dieu bari nyuruput kopi hujan masih ngaririncik ti wengi keneh sumuhun Ki Guru ya ngaririncik maksakeun ye rekaman seueur kodok recet hatur nuhun Ki Guru aya Kang Yawan Jeans soreang manco deui Mang mangga wilujeng manco hatur nuhun nutis soreang aya Mang Andri manco yeuh ti Bogor anak buahna Ki Dagar alhamdulillah hatur nuhun Mang Andri anu ti Bogor anak buahna Ki Dagar cenah ieu mun abdi ye muridna ye Mang Andri hai tot oge aya Ruswandi hadir Mang mangga dipalih dia ye nu aya kopian hatur nuhun Mang Ruswandi aya Rian Karisma nah episode 11 na teu aya ieu nembe di pedar Mang Rian Karisma maksakeun ieu ge medarna ku kaayaan jadi mohon dimaklumnya mun seueur sewantena sasatoan aya Mang Didi Saidi
ngiring manco deui Kang dari Halim Jakarta Timur. Waduh, halo Halim Jakarta Timur yang punya bandara bandara militer. Wilujeng manco. Hatur nuhun nuti Halim Jakarta Timur. Aya Agus Kurdinat Majalengka hadir manco. Hatur nuhun Majalengka. Hatur nuhun Wa Agus Kurdinat. Oge aya Jack Sudrajat Mang Jack hadir Bang Jack Bandung gagak. Aya gagakan segala ieu mah. Hideung doang na ieu nya. Hatur nuhun Bang Jack. Kasumpinganana sareng rojonganana. Aya Abah Ujang Purwokerto hadir Kang. Alhamdulillah nu ti Purwokerto oge tos hadir ya. Hatur nuhun Abah Ujang Purwokerto. Ilyas Mang Ilyas Bandung hadir Kang. Alhamdulillah tos aya sababaraha yang ti Bandungnya hadir. Oge aya Yopi Zairin Cikampek hadir Mang. Wilujeng manco Mang Yopi Zairin. Hatur nuhun Cikampek. Rohmat Santoso Mang Rohmat Bogor selalu hadir Kang. Alhamdulillah wilujeng manco. Hatur nuhun nuti Bogor. Alo Cidurian Mang Alo Bandung hadir. Hatur nuhun wilujeng manco nuti Bandung. Hatur nuhun. Aya Encep Asep manco yeuh. Mangga wilujeng manco. Hatur nuhun Mang Encep Asep. Aya Aceng Jumar Mang Aceng endog wadal. Waduh. Ulah sampe nya Mang Acengnya. Ulah sampai nunurutan Mang Kosim lah. Cekap Mang Kosim we eta mah. Atur nuhun Mang Aceng. Aya Samsu Mang Samsu ke Mang Bogor. Manco Mang. Mangga wilujeng manco Mang Samsu ke Mang Bogor. Aya Kang Ote Tasikmalaya Rajapola ngiring manco Mang. Mangga Tasikmalaya Rajapola. Atur nuhun kasumpinganana. Iis Yuliani Ambu Iis mancoki. Hatur nuhun. Tos dongkap manco Ambu Iis. Aya Rian Karisma ontosnya. Sakitu rupina nu tiasa diaos di kolom komentar sawangsulan deui. Emang nyuhunkeun dihampura tina sagala kakirangan tur kalepatan. Emang seja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.